Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di barasehan. Duka tarunduh, duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, araya, lembur naon ieu teh ibu? Cibeuying. Tos biasa upami pangawasan wayah kieu dinu hajatan jamaahna seueur tos biasa. Tos biasa di dieu lamun mubalik dihareup keur ngaji tara dibere cai tos biasa. Teu acan. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas fama yaf'al dalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacakan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacakan kalimat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu dipihormat pengatur waktu panata calagara. Mun bahasa Inggrisna Master of Ceremony. Eta teh muncek urang pangalengan mata beda jika good morning selamat pagi bujur muning enak sekali. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Nu dipihormat aparatur pemerintah. Kersana Bapak Kepala Desa, desa naon ieu teh Ibu? Desa Wanasari. Engal Bapak Kepala Desa nageta can dilantik. Urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Bapak Kepala Desa anu engal dipanjangkeun yuswana. Tiasa mengayomi masyarakat urang desa Wanasari. Nu dipihormat ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus panganten hitan kersana Cep Luki. Nu dipihormat Sohibul Hajat, Sohibul Walimah, Bapak Didin beserta Ibu Rina. Iya Bapak Didin terus dihitanan teu acan. Terus Bapak Didin beserta Ibu Rina. Iya syukuran nu terakhir katilu dintena. Ternyata ieu teh tos tilu dinten paingan pangungna meuni gagah meuni badag meuni wedel.
abdi sok keung Bu ari di pasihan panggung jiga kieu teh. Kamari ngaos di daerah Karawang di Jatiragas. Panggungna badag wadal gagah. Abdi naroskeun kanu hajatna. Bapak ceng teh ieu panggung meuni wadal-wadal teuing datar aya mu balik edan. Hari kamarina aya naon ceng teh ieu panggung meuni kieu aya pongdut sok aya di dieu pongdut. Naon ari pongdut teh Bu? Ari pongdut teh jelema ompong gendut. Keur pongdut mah ibu keur hiburan ternyata saurna teu aman. Seur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Abdi naroskeun Bapak cen tari mayar pongdut eta artis sabaraha mayarna 50 juta. Abdi meuni ruas mayar artis 50 juta. Da abdi mah ibu jadi mubalik can pernah dibere 50 juta. Termasuk ka pangalengan ka dieu ka Wanasari Padidin ge nawarti heula. Ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret ah. Pokna cek Padidin jeung cek Ibu Rina wayahna Bu Haji sing Ridho anggap baraya kitu bahasana. Ai cek abdi punten Bu Rina keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Tapi da insyaallah atuh mah nya hajat 3 poe meningkat badag kieu panggung abdi mah yakin Padidin teh jelema eling. Eling teh Bu Padidin. Jujur jawab eling teh Padidin. Muncul Ibu eling abdi mah nangtukeun eling henteu Padidin kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Padidin teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede Ibu. Teu sopan eta ka panitia kanu hajat nyebut teu eling. Ieu waktos Ibu parantos tabuh 3 sakedap deui waktos asar 5 menit we cekapnya. Akeun beda amplop geus dirapet ieu. Awas ieu Padidin abdi ngaji sakedeng pengurangan kontrak. Da abdi mah teu salah datang ti tita tadi Ibu. Ngan ieu acarana kan seueur tadi ka selangkung ngacaprakna MC. Ku ngahaluangna kori ku sambutan-sambutan acan tadi ku kosidahan. Itu teu salah jeung teu kudu disalahkeun. Nu salah mah istilah ari mu balik disebut pokok ari diteuneun pang paneurina. Pokok-pokona naon eceuk? Pang paneurina mah cika kocok nu geus dikobok ku 7 likur urang ya. Subhanallah, wiasna sakedap ngaosna kata mah ieu teh abdina teh semangat. Ieu nu hadir teh seseueurna ibu-ibu wungkul, aya ge bapak-bapak dihareup aki-aki. Ya hari kana ngaji mah beda nu datang teh geus ka urang giji. Beda jeung kana hiburan. Ibu bapak jamaah sadayana abdilah tos urang daragdekeun bade naros ka Ibu cepluk kita dihitanan. Ibu ari dihitan nyeri henteu? Jawab atuh jujur nyeri henteu? Iya tuh kanu dipayun ka abah dihitan nyeri henteu? Si abah kalah seri melongkeun jiga nu bogo. Dihitan tapanya pasti Ibu nyeri. Ieu mah pengakuan ayah bapak-bapak kabeh. Bu Haji cenah dihitan teh nyeri. Atuh rek teh nyeri kumaha da Ibu? Sebagian anggota tubuh diteug sakedik berdarah-darah ku benda tajam. Komo ieu cepluki budak alit keneh. Da boro-boro dikeureut atuh Ibu kitu ku benda tajam berdarah. Cacak kacepet ku sleting cenah geus nyeri maratan jagat. Ngan kahade ieu keur bapak-bapak awas Pak. Tong gaduh anggapan kieu da sok aya nu kieu bahasa kolot bahasa ayeuna salaki cenah mamang mah teu ngarasakeun nyeri tapi ngarasakeun teh ngeunahna wungkul. Gagabah Pak. Justru aya ka nyeri, aya ka beumberat, aya ka bangbaluh Bapak nu teu dirasakeun ka nyeri eta ku lalaki iwal ku awewe naon hamil. Aya di dia Ibu di Wanasari bapak-bapak nu bisa hamil aya teh aya. Aya teh aya. Sok we lah abdi mah rek ayeuna ngadu kakuatan jeung lalaki jeung awewe. Si akang eta nu make jaket beureum. Teu ngicep-ngicep melongkeun abdi ti tadi. Bogoh, ada abdi mah teu bogoh. Akang ku abdi sok rek diburuhan duit 50 juta. Bisi kurang keneh 100 juta. Artosna abdi teh nyana gampang isuk ditransfer. Bisi hayang ayeuna rek nginjem ka Padidin pasti boga ladang hajat.
ngan akang ku abi rek dibere duit 50 juta tapi syarat akang sing bisa hamil heula. Bisaeun moal ibu lalaki hamil di buruhan 50 juta moal tong lila teuing 8 bulan 3 minggu tetep lalaki moal aya nu bisa hamil sanajan 3 minggu tapi awewe pak sanajan awakna begang garing ipis hidung hirup deui tong boro-boro hamil 3 minggu sakedeung 8 bulan awewe pasti mampuheun hamil da awewe mah bapak dilatih ku Allah mawa gunung 2 ge bisaeun naon gunung 2 teh ne gaduh ibu nenek sok ditawiskeun ka caroge kudu komo malam Jumaah mah ibu tahungi dipasikeun teu astagfirullah ya baca dina kitab buku tulisan ibu tuh teruskeun ka Umi lamun ibu daek nawarkeun ka salaki memandang suami dengan penuh kasih sayang ngaulaan salaki malam Jumaah gagabah eta teh ganjarana akur jeung maehan Yahudi 70 tong aduh mikir ya mah dateng arti-arti pamajikan ayeuna makan salaki malam Jumaah geus asup ka kamar ti jam 8 babatukan teh dateng arti eta jongjon we ngoprek remote talajo sinetron salaki mah meuni geus soraan balas dedehem eta ti jam 8 pamajikan di deheman ku salaki ti kamar pamajikan kalah amek gaeng bapak sia tong kala dicarekan samperkeun ibu taros salaki teh bapak aya naon babatukan dedehem wae meureun cek salaki teh ka dieu mama samperkeun ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi di mana Yahudi na kapan eta dina jero calana mama jam 8 menang 70 eta jam 12 salakina nyaring doi mama nyaring aya naon bapak tunuh bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 1 menang 70 jam 2 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betawat tarajo teh entok cek entok teh raos subhanallah ibu bapak lalaki teu bisa hamil awewe 8 bulan mampu hamil jeung bapak tong ayeuna nyepelekeun ka istri di mana keur hamil naon sababna kabeuberat pamajikan dina waktu hamil bayangkeun pak 8 bulan digegenol budak dina jero patuangan termasuk cepluki ku ibu Rina bapak ngangkat barbel besi beban anu berat manggul engkol ti kebon manggul kentang pasti kaduga geus karasa cangkel matak-tak pasti digubrakeun diencakeun pamajikan ibu hamil 8 bulan di mana karo cangkel osok rajen dipihapekeun ka salaki pernah teu kamana-mana dibawa ka pasar dibawa ka pengajian sok bantuan dah capek ka pasar ka pengajian tong kalah melong nurutan itu kalah melong wae gerak ari nyoran tuh bingung disebut ceng-celengan da usik ka pasar dibawa ka pengajian ka madrasah ka kebon dibawa pak 8 bulan lilakna mual tiap wayah lamun dipikir ku bapak ningali pamajikan hamil nincak 8 bulan da geus tepuguh bentuk atuh make baju kabaya kalah jiga orai kadut diuk dina kursi kalah jiga ceng-celengan si Semar ece ibi rek sare bingung posisi dibawa nang karak cangkeng benang dibawa nyangigir sieun bahe dicanak nangku paur bitu dapat tuangan wungkul anu antel kana kasur ari tarang jeung suku mangangkang matak sidik-sidik ku bapak pamajikan hamil 8 bulan sarena nang kuban da jujulautan kabadug we ku salakina meungesan muih kawas gangsing awas iya bapak ternyata Pak Didin luar biasa pernah menjadi suami siaga siap yang antar jaga ibu Rina gaduh budak sadua-dua ketika komo budak anu pertama istri takkan hamil ari kitu mah ibu panginten darah ari pertama mah
Subhanallah, eta Bapak Didin siaga ningali Ibu Rina terus pecah ketuban tadi antepkeun da paur bahaya langsung ku Bapak Didin dicana ka bidan ya piraku dibawa ka warteg rek ngadondahar datang ka bidan cek bidan Ibu Rina sok naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng baluhur teuing sok atuh tarik napasna pasti da tarik tamang ma Agustusan hajankeun Bu budak kami tarik keluar ngagugu terus tarik napas jangan menyerah eta budak tarik keluar tarik dari napasna rambut geus katingali padahal rambut Ibu Rina keneh teh Subhanallah Ibu Bapak Didin teh tega ningali Ibu Rina nu ngajungahejeun nuju narik napas bade ngaluarkeun budak keluar kesan nu ageng nu alit taruhan antara hidup dan mati maka di mana istri maut di mana nuju ngalahirkeun sakit mautna Bapak Didin diusapan tarang Ibu Rina saur Pak Didin mah nyeri harodang sok tiupan tong tarik teuing atuh kunaon bau irungna mah normal beuteung mulas eta Bapak Didin bari ngusapan kening Ibu Rina ngaharewos Bapak Didin tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan brote budak pertama istri nu kadua jang luki ternyata geus boga dua Ibu Rina tuh Pak Didin Bapak tingali keajaiban dibikeun ku Allah ka pamajikan matak Bapak kudu bersyukur boga pamajikan bisa hamil geus ngalahirkeun pejet bubututanana tapi bisa dipake deui diberi keistimewaan ku Allah mun tadi dilungsurkeun kemuliaan ti Allah mada moal bisa dipake deui kan da pejet da teu saimbang nu asup jeung nu kaluar sok ibu nu asup jeung nu kaluar gede nu asup gede nu kaluar gede nu kaluar nu asup manjaletik bari gundul ari nu kaluar mamanya gede bari gondrong cek matak deh dia Bapak ye akan tesing malikir boga pamajikan tesingnya ka pamajikan teh capek geus ngalahirkeun budak lahir ka alam dunia Bu nu ngurus budak lolobana miminengna awewe lalaki salaki atawa pamajikan oh gerak enak tuang bareng ahwa anak porcot modal salaki ngambek mah budak modal ribut ibu mah leungeun nu katuhu ngepeul sangu nu kenca ngepeul tai rek ngahwapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dimomalkan ya Allah ibu capek Bapak matak ieu abdi masuk paling keheul ningali salaki pagawean sok amok-amokan ka pamajikan sok aya di dieu lalaki nu nyarekan ka pamajikan aya buramun ikut ya Allah teu ngarasakeun teu ningali kariweuh pamajikan hayo we nyarekan dahang hayang karikam baju hayang karikrap udud hayang karik ngepluk ari pagawean nguseup jeung gaplek buburu tara aya nu kitu kapan dulur ece teteh capek Bapak tingali Ibu Luki lagi tuh hari ngaji candahar kesuk balelor Ibu Rina gerak nuju ngaknenan nuju budak masih kene di enenan 2 tahun lamina tengah peting kot sehat ceurik salaki ngamuk mah budak nyaring urang mah bojok tunu-tunu ge nyaring beu ka dieu yeuh nyusu ieu sabelah jangan cengan manekeun sabelah deui majang Bapak maneh riweuh tengah peting susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tapi ka hulu susu teh offset ari kutang dina dada ari hulu susu dina tonggo komo nu geus parareot kieu mah tuna ibu susu teh dibawa nangkara kalah nampuya digaceplok nom dibawa ngarengkol keplok dibawa nyangkere bahe dibawa dongko juga salendro malam Jumat ku salaki sok rajan di obeng hese kapangi atuh salaki teh gegernya susu pamajikan ka mana ai sugan teh leungit ari pek teh nyumput makelek ku salaki dikenyot kalah nyelap dina huntuk subhanallah capek
Ya Pak Didin geura abdi jadi awewe salaki ngapesakapeung nganteur sakapeung masare we di imah abdi mah kaditu ka dieu geura ibu ayeuna ge saminggu can mulang-mulang keti dia bade langsung mungkin ke jadwal di Jatisari di Karawang uyos teu naroskeun ge enjing abdi bade terbang ayeuna tos ganu tiket di Pasian abdi kudu ka Malaysia kudu ngahadiran acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Ya Allah capek na ibu gerak tapi da kumaha deui da kewajiban urang nu jadi pamajikan ngan ieu salaki ka hade bapa sing nyaang da pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji bu capek jadi awewe osok ibu ngaulaan salaki osok unggal poe salaki pangnyangukeun sok dinuhunkeun tara ku salaki ya rumah sasalah mengadada pes ya cicing lah kurang demo yo osok salaki ibu gegero ngepel mistrika saha nu migawe awewe capek teu bu rek teu capek kumaha atuh da ibu da dipigawena ku sorak mata ibu salaki isuk mah jurungkeun sinaneangan awewe saurang deui ibu teu capek ridon teu bu ibu subhanallah naon atuh cita-citana Pak Didin dugikeun ka hajat 3 poe pertama naon cenah kuda rengong wah mahal pasti lagi mayar teh mahal kene eta jeung abdi gegerada nu kadua hiburan kamari sapopoe ayeuna ieu mena kameran kokocok kitu monak abdi jauh di Pangandaran lang kene bapunten Pak Kepala saya Pak Lurah abdi tong dionang deui ka dieu tebih ka dieu teh nyabunya ya Allah Pangandaran ka dieu teh geuning lami capek perjalanan mata tos tong dionang deui abdi teh bu ka dieu da geuning ari ngonang mu balik tinu jauh teh resikona gede sodako saeutik era gede eueuh lah menik emang manfaatkeun di Gede Wanasari seueur para kiai seueur para ajengan ngan bisi keukeuh kapaksa urang Wanasari kaharep hoyong deui ngonang mu balik tinu jauh tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran. Ibu tos terang Pangandaran teh acan aya naon di Pangandaran aya laut aya jablay pilih abah hoyong Pak yuk Pak kan itu ke Pangandaran jablay di Pangandaran Mamarurah Pak nya cukup jerkut 15.000 toto jer dina jukut Pak sesa tsunami teh walallah ibu iya naon atuh ibu kahoyongna Pak Didin dalamun diemut-emut sok Pak Didin ya 3 poe bayangkeun duka sabaraha puluh juta tuh bahkan ratusan mungkin ya ibu kadia didatangkan di Pasian tuang teh bu atos taruang ari urang dia tuang ngasok beas atawa sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring cek ibu tadi keur tuang nyomotan remet tina beas tina piring osok lin ibu taruang dina piring ulah nu sae tuang mah dina kursi dina karpet cicing pila kudahan eta bujur nyeng celana piring astagfirullah lain pake burit pake error kieu bu makanan pokok urang Pangalengan sarua jeung di abdi di Parigi jeung di Wanasari di dieu makanan pokokna teh ngan di Madura mah beda bu jung bisi ibu teh percanten ziarah ka makam Syekh Khalil ka Bangkalan Madura urang Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi naon jagong sing tarik atuh kitu bekaskeun awas teu minum ngajawab burut sia kana teh makanan pokok urang Madura naon bu jagong ari japati manuk japati mah lain jagong aya ngajawab ini para rede bari salah gerak tarik japati mah manuk di Maluku beda
deui jumbuk makanan pokok urang Maluku sanes sangu sanes jagong tapi sagu naon Bu sok geura bantuan jawab di Madura mah makanan pokokna teh jagong di Maluku mah kurang tarik di Maluku mah sagu makanan pokokna teh ari urang manaon jelema ari urang naon sangu si eta teh remeh wungkul jigana teh nya ih di dia manu ditariung teh remeh bukti kongkorongok ari nu kitu naon Bu sora mana hayam eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi kapan nu kongkorongok teh abdi teh sopan mu balik disebut hayam naon ibu padidin tujuanana ieu dugikeun ka seep harta dikorbankeun dugikeun seepna sabaraha juta terang demi anak soleh eta cita-citana da boro-boro padidin atuh ibu yakin boga budak teh hayang soleh leres Bu Bu nyeri hate teu lamun dicarekan ku anak sok aya anak nu molototan kolot ih budak ayeuna mah kitu beda jeung budak baheula tinggal ibu budak baheula mah ya Allah ku inung jeung ku bapak boro-boro dicarekan nguping dehem nu jadi bapak anak baheula mah sieun budak ayeuna mah eueuh ka sieun beres da beda tuh dadaharan budak ayeuna jeung budak baheula mah can aya KFC can aya sebelah ceker mah komo baheula mah ibu abdi wae hayang tuang sukro nu teuas suuk nu kana ditu dipangabawengkeun heula ku inung teh can aya blender pernah ibu ngalaman dibaweng geus lemut eta tina waos indung tina lame indung tina lidahna dihuapkeun ka abdi diutakeun diburakeun diwawalkeun tapi naon ibu nu kaluar tina lisan indung bari ngahuapan kalimah zikrullah kalimah tasbih kalimah sholawat la ilaha illallah bager yeuh sok ayeuna calangap yeuh tuang sanajan meunang ngabaweng tong geuleuh dianterkeun ku mamah ku kalimat thayyibah ku sholawat hidup sing soleh engke di mana geus pinter geus sukses tong jadi budak nu sombong ka indung bapak jeung ka dulur ka baraya ka tatangga nya ibu tepikeun karep budak teh tibra sare budak ayeuna geus modekeun ngabak dibaweng ibu nage moal ayeuna mah aya blender kita naon teh di blender sagala teh matak budak teh sirahna teh muter unggal we teh eta budak teh korban blender ade Bu awas minuman keras whisky brandy mention kata bejakeun ka budak nu ngaran minuman keras boro-boro saeutik komo loba tetep hukumna narkoba no bala-bala yes jawab narkoba no bala-bala yes oplosan no kokosan yes tawuran no ta'aruf yes jablay no janda si itu janda yes ibu nu dikaluarkeun kulisan indung kalimat zikrullah ngajak budak kami soleh tepikeun kareup tibra sare budak ari indung ayeuna ka budak-budak caritana hayang soleh budak dihuapan teh tara maca zikrullah tara maca kalimat thayyibah tara maca tasbih tara maca sholawat apalagi budak dihuapan kulalaguan budak boro-boro sare aya deui inung budak tas dimanian diciuman teh bare dipelongkeun teh lain kula ilaha illallah dipelongkeun diciuman teh diogo anak caa ieu meuni katep teuing kasep ge katep cing pinter nyacunya cing coleh anak caa boro-boro sare budak kalah molotot melongkeun ka indung nageh ger eta budak nari kuring anak saha nu benerna kada inung stres atuh anak sorangan tadi aku kerasa sok aya nu kitu Bu bae diciuman teh anak caa ieu buku anak eco di bapana ge sarwana teh balik di pasar teh mawa oleh-oleh dina keresek anakna moro-moro ayah puyang ayah pulang bawa ecek bawa keresek bapana atok ningali budak moro-moro diogo ku bapakna anak caa ieu meuni pintel-pintel teuing budakna teh mal bari nunjuk ka bapakna anak siap awas cok eta bahasa teh
lain jangka anak nu kitu anak canak eta mah pangogo jangka salaki pak jangka pamajikan eta teh ubar pasea ogo kudu kitu bahasa ieu mah pengalaman Bu abdi uih ngaos ti Banten datang ka bumi salaki manyun teu beunang ditanya teu pira peda abdi teu mawa berkat nu kituna mah da panitia hajat ka abdi teh matak nganyerikeun hate balik ngaji dicerekan ku salaki di baeudan itu mata kahade ieu Pak Haji Pak Didin abdi ti dieu balik tong nyieun pipaseun jeung salaki tapi atuh ibu pada teu mawa berkat meureun biasana osok eta manyun salaki teu beunang ditaros ibu abdi meuli nyeri hate jurus kumaha wae salaki tetep teu seuri-seuri terakhir pamungkas abdi lah sugan we aya salaki seuri akur deui bager deui abdi nyuci susu dina gelas diasongkeun ku abdi ka salaki nu keur manyun bari diogok ku abdi bari ngasongkeun ci susu cek abdi ka salaki anak caa ieu oeng-oeng anyun eta ibu abdi rek diciwit ku salaki abdi lumpat diudag ku salaki tepikeun ka rok abdi morosot katincak ibu matak ibu ge kudu kitu sok salaki manyun wae ogo salaki teh beret si kopi hideungku mah salakina hideung bari ngasongkeun si kopi cek ibu teh anak caa ieu oeng-oeng hideung pasti dicabok tak ku salaki anak itu ibu pokokna saur keterangan tidak cukup harta yang dikorbankan. Nabi mengatakan di dalam hadisnya aku walid ala walad salas kewajiban orang tua ka budak teh tilu di antawisna wa yu'adzibhu anak beri pendidikan tina naon ngadidikna ilmu matematika silahkan tapi nu lebih pokok utamakeun budak didik agama aya di dia ibu pendidikan anak usia dini nu disebut PAUD aya sok budak alit keneh ka PAUDkeun madrasah diniyah di dia aya pasantren aya aya budak ibu nu ayeuna di pasantren aya budak ibu bapak ayeuna nu di SD aya tayang atuh sina balik da geus burit ayeuna ieu mah natung teuingan budak sina caricing di SD oh yakin wayu atibu anak beri pendidikan sok ibu contohan wiridan ibu budak sina cinta ka Allah cinta Al-Qur'an cinta ka Kangjeng Nabi kumaha ibu teu tiasa lebetkeun ka pasantren lebetkeun ka PAUD lebetkeun ka dinia serenkeun ka ajengan ka ustad ulah maksakeun mapatahan nganguru Quran ku ibu bari teu bisa jangan ka dieu urang ngahejah jeung mamah pe jabar ba pe jabar pa di papatahan budak sin JRC ya jabar ya bapa sia PSku dal PSdu ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha dipake nyiniran salaki atuh salaki teh amak ngaji teh anu politik pinah sia ka dieu ka bapak dibapatahan deui ku bapakna mim jabar ma teh jabar ta sin JRC ya jabar ya mata sia subhanallah anak itu beri pendidikan sebelum diberi pendidikan anak ayu hasina ismuhu lahir ke alam dunia sok ku ece ku inung ku bapana anak derek ngaran anu hade dan ngaran anu hade teh tiasa dianggo doa terutami ku anak ngaran hade bakal manjing dianggo doa budak bakal soleh tong padu bu mere ngaran budak teh tong gaul teu para ruguh udah lahir bulan Februari budak dibere ngaran teh Febri supaya nu kitu canak tina Al-Qur'an Asmaul Husna istri nganggo Siti Siti Aisyah Siti Maesaro Siti Muesirah teh lah Siti Maimunah Siti Mue maneh heuh kali teu panas mah nganggo Siti pamagat Asmaul Husna Abdul Manan Abdul Razak Abdul Fatah Abdul Rahman Abdul Rahim gaya ieu mah budak lahir Februari digaranan Febri eta nu bulan Apriliani eta nu bulan Maret saha Meri sok khawatir ningali tatangga gerabu abdi mah boga budak menikah rasep tilu budak lalaki wungkul tangarana tidak teu hararade kabeh ge mang eta budak menikah sep nu pangageungna saha namina eta masih Jaja Bu Haji eta nu kadua Lili eta nu katilu Keken ning kitu ngaran budak meuni Jaja Lili Keken ih babari ngageroan Nyi Haji gerayeun Jaliken daratang budak teh kabeh subhanallah anak beri nama
Ibu tong para radu tong para raya ngaran budak teh sabab budak pasti ngaran teh di geroan ku ngalepoe anak teh ku indungna ku bapakna ku baraya ku tatangga ku dulurna ku lanjekna ku aki nenekna setiap orang memanggil ka eta budak nu sae ngaranna pasti Allah menurunkan doa ka eta budak. Bu kade budak wal yut'imhu min halalin. Yang ketiga anak beri makanan anu nu bergizi, nu beri vitamin, tong sok ngirit ka budak mah punya. Aya daging peserkeun gaduh artos mah ieu mah budak hayang pinter, hayang soleh, aya dongon sangu jeung kurupuk unggal poe. Nya tuh balik di sakola teh ngarangsang dina kersen. Nu bervitamin bu ka budak mah. Ami naon ibu mi cerdas budak teh. Hek ibu, lamun ayeuna budak teh soleh wae, teu pinter wae, sakitu geus diasupkeun ka sakola diniyah, geus diserenkeun ka ajengan, teu pinter wae teu soleh wae tong nyalahkeun ka guru, tong amek ka ajengan. Naon sababna balikeun deui da solehna anak mah gumantung kumaha solehna indung jeung bapa. Bu, urang doakeun ieu cep luki mudah-mudahan sing janten urang kali anu soleh. Ya robbal, Ade, Pak Didin, Ibu Rina, hubbillah, Jang Luki, ya putra nu dua, didik sina cinta ka Allah, hubbil nabikum, didik sina cinta ka Nabi, hubbil Quran, didik budak sina cinta Al-Quran. Sakitu nu kapiatur terus adan. Naon sababna salatu inda awali waqtiha pangsaena salat awal waktu. Komo lamun pameget mah ibu sae di mas berjamaah ami hirup baro. Matak lamun ibu rumah tangga teu karasa hirup teh barokah, teu barokah. Kurang jeung kurang. Sing ingat buat teh urang teh salaki teh tara berjamaah. Da kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu di masjid berjamaah. Ibu mah saya dibumikeun, salaki jurungkeun, sok dijurungkeun. Sok ari ni tara. Ibu kade pak mumpung urang hirup maknya ari ka kebon ngalak kentang ngalak engkol kaduga balik dipanggul kusorangan kaduga ka masjid mah teu kudu barang panggul ka masjid mangan ukur ngepatkeun panangan cek Allah sok angkatkeun di masjid eta panangan dua kenca katuhu Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua barokah salat berjamaah akan barokah hirup urang sadayana sok jurungkeun ku ece salaki mengpeung hirup sing dae ka mas boro-boro nu hirup kudu ka masjid da anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Maknya nu perek terus digolerkan di masjid. Bu di masjid aya ganjaran 27 darah. Ya sok aya di dia di masjid di Pangalengan di dia tas adan teh sok aya nu kieu tara. Eling muslimin sok aya nu kitu. Abdi rek naros eta nu kitu ibu lagu atawa sholawat. Lagu sholawat mah Allahumma sholli ala Muhammad eta sholawat. Eling-eling umat mah eta mah lagu hariring tapi hariring keur ngajak lain hariring ngajak teu osok ibu eta salaki lamun geus aya nu eling umat arinit osok tara. Awas kan hirup hayang barokah sok berjamaah ayeuna ku Allah dibere halodo panjang ece di abdi mah geus hese cai sami barudak santri ku abdi dijatah sapoe sakali manina modal babari ngising babari cecewok hese dipikir-pikir maaf maradia teh jelema teh geus loba anu taradek berjamaah hirup teh barokah ku Allah dicabut kabarokahan tingali di Masjidil Haram di Mekah di Madinah ibu cai jam-jam ku jutaan jalmi dicanakan dileueut dipasihkeun ka tiap jamaah 5 liter per orang teu saat-saat barokah berjamaah doma ibu ontak garenut jukut teu aya ari di urang geura jukut loba doma bargang nu bogana leuwih begang deui kade kantong sararombong kalau yuk mempeng jagjag mempeng sehat mempeng cager sing dae ka mas berjamaah da boro-boro nu cager kudu ka masjid jung nu gering ge sing kersa angkat ka dokter nu gering makanya nu gering rek digogotong ka masjid bawa ka rumah sakit mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid kita tadi kan nguruskan masjid jeung kalemur geura balikan deui mapai jalan ngajuk-juk ka hiji
Masjid teu karasa capenan sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajen yakin salaki ibu lamun geus dina hate boga niat ayeuna rek ka masjid rek mudah ganjaran 27 derajat moal kagoda ku hujan moal kaslang ku leur jeung ku ayeuna poek pasti salaki init ka masjid hujan mawa leur nyanak poek nyanak maksakeun angkat ka ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon tuna we di luar payung namanya tong di payung ka jero masjid atuh teu hade sok bayangkeun oce geura sok di dieu aya RW ngencer di tengah masjid di payung pasti RW disangka nu geloan Mas, ibu punten itu abdi ningali si Abah tan nunjuk ieu. Basa kedak ka dieu, Bah? Tah Abah eta mun, ka dieu basa kedak punten, Bah? Oh, si Abah. Ka dieu, Bah? Si Abah ka pangyanakeun ieu ya, Bah, susu pilih bahe. Akang nemut bikin sih, Kang. Si Abah gede ngilik. Abah cepeng ieu mikna ya, Bah. Tong melong ka abdi ka ditu, Bah. Abah saha nami? Udin. Hah? Udin. Udin. Nah, inung Nabi Uu, bapak namang Didin. Jadi ngaranna ge Udin gitu. Bang Udin? Belan. Bumi di mana? Di Bunggulang. Hah? Bunggulang. Di Garut? Ari ka Kabupaten Baru Garut Kabupaten. Ari ka dieu ka saha? Ka Punadi. Saha? Mang Dadin. Muhajat. Oh, itu teh rai muhajat teh. Pun rai. Oh, ai abah mah di ditu di Bunggulang. Oh, di Bunggulang. Teu kira hati Bunggulang ka dieu ka dieu. Dinten Mingon. Gaduh kene bojo. Antenan. Kan aya di dieu. Aya. Aya subhanallah sering abah ka dieu. Kasadalami. Maksudnya sok sabaraha tahun sakali ka dieu gitu. Satahun sakali ge pancen langki tara we setahun sakali. Berarti nu gaduh hajat teh Padidin teh asalna urang Bunggulang gitu. Oh, mohon abah rakana. Sabaraha tahun abah Yuswa? Genep 8. Genep 8. Berarti terus bonusna ge genep 3. 5 tahun, 1 tahun deui jiga na abah. Moga-moga Abah Udin si husnul khotimah ditarima iman Islamna dihampura dosa. Abah da eta teh lain dua jang kana maut dari maut maka ge bakal nyabahnya nya beh dia mah maut teh duka Abah Udin ti heula duka abdi paneuri teh duka sabalikna abdi ti pengker Abah ti payun. Abah sok damel naon di bumi di Bunggulang, Pak? Sadamel-damel tani. Nuhun. Gaduh putra sabaraha, Abah? 8. 8? Sabah mau meniran lagi kieu. Abah, 8 leres putra. Terus narika sadayana? Acan. Acan narika? Naat atos. Atos. Minuman mah genep. Oh, mohon. Bah, abi bade naros ka Abah. Ieu acara teh acara naon, Bah? Syukuran. Acara syukuran sepitan. Sepitan. Putrana Bapak? Dadin. Bapak Didin. Bapak Didin. Anu kadua nu bungsu ieu nya. Mohon. Anu dionangna teh ku Pak Didin ieu nu ngeusi ceramahna teh saha, Bah? Saha, Bah? Iya. Mohon. Orang mana ieu teh? Pangandaran. Geulis teh, Bah? Tenang. Disebut geulis kudu pompet. Kapan bayar teh Abah Udin teh ompong lepet. Abah Udin ari di Bunggulang Abah sok ngaos tara. Pasok. Abi bade naros ka Abah. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Sadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Munggah haji. Tepuk tangan buat Bapak Udin. Jika ngadek-dek Bang Udin. Gaul dilepis kan? Abdi mah sok resep ari ningali sepuh rajin ngaos teh meuni melongkeun meuni khusus si Abah teh tadi melong abdi ting bogoh ting mana. Pak Udin, satu lagi pertanyaan. Pancasila 1.
Mana nama esa? 2. Pri kemanusiaan. Ya we bah, ayeuna teh bah ya teh Maulid Rasul, di mana bulan dilahirkan junjunan Rasul, bulan Rabiul Awal. Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan di mana bah? Di Mekah. Di Mekah. Mekah di mana ayeuna bah? Madinah. Di Arab. Di Arab bener. Apa terus ka Mekah dacan? Dacan. Hoyong ka Mekah. Insya Allah hoyong. Hoyong. Terus daftar dacan. Dacan. Gaduh artos nanti. Betul. Nyuhunkeun ka Padidin. Abah, Nabi dilahirkan di Mekah. Mekah teh di Arab Saudi. Ibu terang Arab Saudi. Pinternya ibu-ibu di mana lahir Nabi? Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Abdi mau wengi ngaos ibu di ditu di Karawang. Bu, Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Pamumpuk. Abah, Nabi Muhammad wafatnya di mana, Bah? Di Mekah. Wafatna Di Madinah. Di Madinah. Subhanallah, Abah Udin cerdas ibu. Tepuk tangan berikan semangat buat Abah Udin. Abah kurang sholawat biasa sholawat ente bah. Salawat. Ahwan sholawat biasa tuh. Sholatullah. So. Sholatullah. Sholatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Lagam zaman baheula. Teruskan. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Bah, tuh itu nuliwat naon itu bah. Nabi ya. Ayah di Bungbulang nu kitu teh bah. Aya. Ada muat aya di Bungbulang di gunung tuh dah. Itu teh mobil parantilaon bah. Ngecor. Apalon tapi para ngecor. Abah sing sehat panjang yuswa. Kayak Abah abdi gaduh hadiah kamu Abah. Badi tampi mau hadiah Abah. Bade moal. Ilik-ilik ya Abah Udin. Wawasna luhur kali 3 deui. Abah, jigana pas abdi liwat ka Bungbulang di masjid bulan puasa nu ngumumkeun sahur teh Abah jigana mah Abah. Eta Abah daya keketrok di masjid teh kieu. Assalamualaikum. Para sadana muningakeun ieu waos kantun 3. Paur. Iya waktos sabun tilu sahur ngan ka kupingku abdi ieu waos gandrung tilu cigana Abah. Subhanallah. Abah ternyata Abah itu luar biasa. Ku abdi digeroan ka dieu berani menjawab pertanyaan 2 pertanyaan dengan lantang jelas, pertanyaan jawabannya benar. Diajak maca sholawat Abah hade. Tah engke mah Abah gaduh kene istri, bojo gaduhnya. KPPN si emak teh bari maca sholawatnya. Subhanallah, Abah ku abdi bade dihadiahan cendramata buat Abah. Naonnya, Bah? Heula, Bah, sakedap, Bah. Abah hoyong naon, Bah, hadiah Abah? Ah? Hoyong receh. Abah hoyong receh. Hoyong lamaran. Ayo lamaran. Cicing Bah, aya lamaran Bah. Duka sabaraha ieu teh Bah? Kela Bah. Abah hoyong nu biru, hoyong nu beureum, hoyong nu hejo. Nu beureum. Karena Abah jawaban tepat, rukun Islam ada 5, hadiah buat Abah 100.000. Sholawatnya Abah benar ditambahan dari 100.000. Bah, genutan ya Bah ya. Kita karik tulang, kejeng kulit, jeung hitut. Subhanallah Abah, atuh abdi teh sering ka Bungbulang Bah itu Bah. Ya wios teh naruskeun dinya. Abah sing sehat sing panjang umur Bah. Kadayana tepangna Bu.
Abang maningali abdi anugerah ya bah. Ngan abdi dipelongkeun ku abah kita tadi musibah gitu. Subhanallah, atur nuhun nya bah nya. Abdi doakeun bah bade wangsul, tapi teu ka Pangandaran bade langsung ka Karawang gitu. Nuhun tilu dinten deui abdi di daerah Karawang jadwal. Mangga bah kahanap deui nya bah nya, nuhun nya bah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nang tadi mah teu salam. Subhanallah, Abang Udin. Ya, asane abdi teh tadi Bang Udin teh melongkeun inget ka aki abdi ce. Kitu jiga Bang Udin. Percis aki-aki. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Kitu nu kapiatur kunci untuk anak soleh, beri nama yang baik, beri pendidikan, beri makanan anu halal. Urang doakeun pengorbanan Bapak Didit beserta Ibu Rina ngalangkungan di acara syukuran putrana. Mudah-mudahan janten catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu angkat ka dieu, Bapak Sami nu darongkap ka dieu sadayana. Mudah-mudahan kanggo urang kenging barokati Allah dunia urang sadayana di alam dunia dosa ku ngalangkungan ieu acara angkat ka dieu sing janten kiparat dihampura ku Allah. Wangsul tina ieu tempat mudah-mudahan urang sami-sami kenging ilmu anu manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Cipeueuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan, pepeueuh pamimarulih ulah ngupat ka awanan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.